Dongeng kelas 7 SMP. Dongeng mangrupa karya sastra anu caritana pondok tur aya unsur pamohalan atawa unsur anu teu asup akal. Contona jalma bisa ngapung sato bisa ngomong jeung sajabana. Sampurasun sadayana nepangkeun singkuring Alisa Hemalia kalawan NIM 2207417 ti Prodi Pendidikan Basa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukeun pikeun nyumponan tugas akhir mata kuliah Teknologi Digital dina pangajaran Basa Sunda anu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Yuk urang ragapkeun tutorialna. Cara nu kahiji, urang tiasa muka Google Chrome. Teras tulis www.canva.com. Tidinya bakal otomatis muka kana Canva-na. Kami atos kabuka sapertos kieu, lajeng wae klik icon video. Tiasa digeser ke handap, lajeng klik lihat semua. Di dieu aya seueur template anu tiasa dianggo. Pami tos mendak template saluyu sareng anu dipikahoyong, lajeng diklik wae. Lajeng klik sesuaikan template ini. Pami aya elemen anu teu saluyu sareng materi anu dipedar, tiasa dihapus wae sapertos kieu. Pami bade ngagentos judul, klik wae judulna, teras digentos. Pami bade nambihan elemen, tiasa diklik elemen anu aya di belah kenca. Di dieu simkuring bade nambihan elemen ibu guru, tiasa langsung ditulis wae kata kuncina sapertos kieu. Pami atos kaluar gambar-gambarna, lajeng wae klik semua, teras pilih elemen anu dipikahoyong. Teras tiasa diatur kanggo merenahkeun elemenna. Pami tulisan atanapi elemenna bade dianimasikeun, tiasa diklik tulisan atanapi elemenna, teras klik timbul. Tiasa dipilih animasina bade nu mana wae, sarta tiasa diatur lambat laonna animasi. Saupami bade nambihan kaca, tiasa diklik tambahkan halaman. Di kaca ieu simkuring bade nambihan elemen, carana sapertos nu tadi, klik elemen anu aya di kenca, teras tulis kata kuncina. Saupami bade ngagentos warna kaca, tiasa diklik ikon kotak sapertos kieu, teras dipilih warnana. Pami bade nambihan teks, tiasa klik icon teks anu aya di kenca. Teras klik anu tulisanna, tambahkan sedikit teks isi.
Upami bade ngagentos model font, tiasa langsung di blok teksna, teras klik font, lajeng tiasa dipilih fontna. Upami warna fontna bade digentos, tiasa wae klik icon A, teras tiasa dipilih warnana. Di dieu simkuring bade ngaanimasikeun teksna, carana sami sapertos tadi, klik teksna, teras klik timbul, teras tiasa dipilih animasi nu mana anu bade dianggo. Di dieu simkuring milih animasi mesin tik, teras diatur lambat laonna. Ayeuna simkuring bade ngadamel animasi nyarita. Anu kahiji carana pilari heula elemen anu dipikahoyong, carana sami sapertos nu tadi. Pamitos merenah posisina, ayeuna urang kana unggahan. Di dieu aya video green screen animasi anu tiasa di-download di YouTube. Lajeng urang perenahkeun posisina, teras klik edit video, teras klik penghapus latar belakang. Upami bade nambihan sora, tiasa diklik audio, terus klik rekam diri Anda. Klik rekam supados tiasa ngarekam sora. Upami tos rengse ngarekamna, klik selesai, teras klik simpan dan keluar. Upami aya nu ngahalangan jika kieu, tiasa disumputkeun carana klik titik tilu, teras klik lapisan, teras mundur paling belakang. Upami tos rengse, klik bagikan, teras geser ke handap. Klik unduh, formatna video MP4, klik unduh. Hatur nuhun, ulah hilap, like, komen, sareng subscribe.